milarian rezeki ge nya urang hayang beunghar gitu, hayang gaduh artos apanan ripuh nya ripuh heula walai saktisa bil mali duna masakwatin koyong harta ge urang teh ripuh heula ku usahanya naon usahana teh kudu didamel naon damelna teh ripuh taku sababiah ripuh tapi jelas ngahasilkeun boga we harta tah ngaji oge wayahna kudu ripuh heula kudu masantren kudu ngaos heula itu take boga ilmu baru eta ilmu diamalkeun itu ieu mah mung ripuh hungkul internet itu nu di ulikna teh itunya jo hayang jadi ajengan jo ceramah ngabahas agama popolotot di kabatur ge siga nu pang pinterna ya hungkul ngamodal tina Google gitu ya Google naudzubillah tah maluha tuh anu nanggung anjeun kana masako hayang rezeki ge urang teh ripuh itu ditandangan dilaksanakeun itu dah hayang rezeki teh komo ilmu atuh komo ilmu sami kudu ripuh da urang teh hayang ilmu tah ulah kabita ku jelema teu ripuh dina bab milari ilmu jo ngajangelek jadi tukang matwaan ngabahas agama ya komo jeung ngamurtad-murtadkeun batur mah ngamusrak-musrikeun batur nyawadan ibadah batur itu bari anu dicawad teh jama-jama anu ngarartikeun agama ku sabripuh hayang boga ilmu agamana teh ku masantren ku ngaos nya made urang kieu gitu seep beas ge sabaraha ratus gantang gitu artos ya sabaraha ratus juta nya puluhan tahun ngaosna oge do urang teh hayang boga ilmu teh kari-kari eta mah unggul tina Google teh tina Google nya tina internet itu itu teu ngaji teu naon itu deuk diturut nu kitu naudzubillah nya naudzubillah anase ngaji lila pek nurutna ka nu kitu lebar kacida nya naudzubillah pal ilmu